Peting-peting ngadurukan runtah isukna nyetrika bubututan anu geus ngagunung. Cek geuninganannya runtah teh teu diduruk moal ieu tadi dia ge cek urang tadi teh nyokot la runtah ti dapur dina wadah sampah geuning geus pinuh deui eta teh si wadah sampah teh nya mineng barudak teh jarajana teh meureun nya cenah. Tuluy we cek urang teh dibawa ka pipir biasa geuning paranti pangadurukan tadi dia teh cek urang teh diburan ku si Siliki da si Nyimun mah dibawa ngaji ku lanceukna jadi urang teh rada jongjon beres seueur peuting teh nya. Dituluykeun ieu teh ka isukeunana cek urang teh nyetrika heueuh kulantaran isukan teh poe Senen jadwalna barudak sakola ti Senen tepi ka Jumaah matak ieu teh ceu setrikaan teh digunukeun saminggueun cenah nu kira-kira penting we baju sakola budak nu lain. Bangsa daster jeung daleman mah wah teu kudu disetrika ceuh da paranti peureum paranti sapopoe di imah madam moal anu ngelirik meureunan nya cenah nya moal anu nempokeun aya make daster rikes oge. Ieu ge ceuh urang teh nyetrikaan spray sarung bantal sarung heueuh pan harta teh geuninganan peuting-peuting teh geus disesarana mah ata ayeuna ceuh disetrikana teh da karek garing masalahna mah sok digunukeun ceuh jadi saminggu sakali nyetrika teh. Sok matuh ceuh poe minggu we nyetrika teh kadang-kadang ti isuk tepi ka lohor ceuh nyetrika teh arek teu encok kumaha geuranya ceuh nya pagawean diuk kieu wah cangkeng teh ceuh sok jejedudan cangkeul. Tadi oge ceuh teu hilap nya tadi teh geus disemprotan ku spray ngarah seungit ngarah teu bararau apek kitu tah ceuh nya tadi dia teh langsung we nu terutama disetrika mah ceuh ku urang teh nya si sarung bantal da geus diantepkeun tah lanjut we nu lainna. Da lamun teu disakalikeun kieu teh ceuh kadang-kadang nya sok aya we nu tinggalin geuninganan nu can garing jadi sok bogah neang deui geuninganan teu secara biasana kitu nya lamun digunukeun mah pan urang teh moal neang-neang deui tah beres disetrikana ceuh urang entepkeun we langsung kana lemarina. Nu arek nanya si Nyimun ka mana cenah teh teu katingali mimiti si Nyimun teh dibawa ulin tuluy disarekeun ku lanceukna heueuh di sela-sela nyetrika teh ceuh urang teh nyusuan heula budak nya eta atuh ari boga keneh nu nyusuan mah kitu geuningan ceuh beberes teh bari nyusuan.